Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Abdi Tristan Arif, abdi sekolah di SDN Bojonangka Ciparai. Ket ayeuna abdi bade ngapresentasikeun makalah nu tos dibaca ku abdi dina majalah Hibar. Anu judulna Carita ti Gunung Papandayan. Penulisna Ni Ana. Presentasi anu ku abdi dipidamel berjudul AI. Dina aya 3 kolom, aya 3 pertanyaan anu kedah ku abdi dijawab. Di kolom kahiji, alasan memilih makalah. Alasan abdi milih makalah ieu nyaeta makalahna sae tiasa nambihan wawasan abdi. Di kolom kedua isi makalah nyaritakeun asal usul Gunung Papandayan nu aya di sabeureun Gunung Papandayan jeung nu kahanehan nu aya di sabeureunana. Di kolom katilu hikmah atau pesan moral. Urang kudu miara jeung ngajaga nu aya di sabeureun gunung sabab loba bisa manfaatna jeung kahirupan sararea. Sabab lamun teu ngajaga hiji waktu gunung bakal bitu jadi musibah sararea. Sakieu presentasi ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kanggo berliterasi.